bulan tias entep na lalangsi kayas kaca jandela nu muka kaca katresna nu muka peting teh teuing ku jempling asih teh teuing ku wening pangharepan lir laut nu jero teka tepi ku sora panggero urang teleman ku geter dededuaan urang tataran ku karep jeung pangharepan tong teuing ngedalkeun lisan urang guneman na ciptaan bagja deket narimbongan geter ti ati ka ati berjadi napas ini sarang geui kembang impian sungkeman kana lahunan. Pak Dik-dik, di bumi saha urang teh ieu teh? Mohon urang teh ujug-ujug calik, ujug-ujug aya cai, aya nu gaduh bumina teu aya. Urang gentraan wae kitu nya Pak Dik-dik nya. Mohon tapi sata can di gentraan ieu teh rupi nama aya nu bade kapidangkeun sobat rancage. Naon eta teh urang sakseni sasarengan. Pak Dik-dik aya nembe parantos kapidangkeun hiji video atanapi iklan ti murang kali siswa-siswi SMPS ti ekstrakurikuler podcast ngeunaan naon? Ngeunaan tata krama ngalangkung. Nah, tangtosna di mana wae urang ayana urang moal tiasa lepas ti nu namina tata krama. Kalebet upami urang mapal ge tata kramana Pak Dik-dik. Kalebet pami ngalangkung komo deui nya pami ngalangkung makan eta aya patalina sareng habluminanas sareng batur tangtosna tata kramana kedah dipagehan deui janten naon wae cenah tata krama teh tangtosna bakal dipedar nya Pak Dik-dik dinten ayeuna teh nya tapi tadi teh mohon eta teh nu gaduh bumina nembe sumping kitu nya ieu teh ece Waalaikumsalam. Mangga calik tos di mana ece teh teh abdi teh nembe teh tos olahraga heula. Tos olahraga. Oh mohon sobat rancage pribumi orang dinten ayeuna teh instruktur senam rupina mah mohon tiasa katawis tina raksukanana. Raksukana. Mohon siga leupeut. Raksukan olahraga. Urang buka we nya. Mangga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rancage, Sampurasun. Rampes. Kumaha damang sadayana? Alhamdulillah. Alhamdulillah pangestunya. Nah ayeuna Sobat Rancage, urang bade ngabahas naon Bu Tias? Duka abi teh da diulam we ka dieu duka bade diurang naon mohon. Ku abi di Pasihan Klu. Ayeuna teh urang bade ngabahas ngeunaan tata krama. Oh, tata krama. Aya nu tos terang naon tata krama? Tacan cenah. Sami abdi oge nembe diajar tata krama teh. Ku margi ayeuna aya ahlina ya Ibu Tias. Ayeuna urang kawitan we ngabahas ngeunaan tata krama di SMP Yas. Tah. Bu Tias, Kumaha Bu cik Siti? pami tata krama teh naon? Saleres nama upami urang ngobrolkeun perkawis tata krama tangtos wae raket patalina sareng dunia atikan. Tamburening di dunia atikan bet dina kahirupan sadidinten oge tata krama teh tangtos aya. Di mana wae urang aya, di mana wae sampean urang nincak taneuh eta tangtos aya tata krama. Tapi nu janten patarosan teh kadang kawis saha sih anu munggaran nyiptakeun ayeuna tata krama teh? Eta Bu Di Tias. mana asalna? Kumaha tiasa gumelar tah tata krama teh? Kamandang simkuring perkawis tata krama raket patalina sareng budaya. Budaya Budaya Sundanya, Bu Sunda. Tias. Margi budaya di urang khususna budaya Sunda sareng budaya deungeun atanapi nu di luar negeri atanapi nu di luar daerah Sunda tangtos benten Bu Siti. Mohon. Janten dina tata kramana oge tangtos benten. Ari tadi teh budaya teh hiji karya karsa cipta hasil pamikiran ti sepuh urang zaman kapungkur ti karuhun urang. Tah janten pami misalna ditaroskeun ari tata krama teh ayana ti iraha. Ti iraha. Saleresna mah pami sacara ngagurat nama tapi secara tertulis nama kusim kuring tak acan kapendak. Mohon tacan kependak tahun sabaraha anu nyiptakeunana saha tapi dina emotan simkuring sapertos kitu jantan ayeuna tata krama teh kulantaran ayeuna budaya. Budaya anu diciptakeun ku sepuh urang zaman kapungkur. Ari nu namina budaya teh kan tangtos budaya teh kebiasaan, adat kebiasaan. Adat kebiasaan anu minang dilakukeun, anu sering dilakukeun ku masyarakat urang, anu janten papagon. Papagon atanapi pedoman. Dina ngamilampah kahirupan gitu tah janten tata krama teh asalna tina budaya gitu. Tata pami misalna urang maos buku tata krama kenging panaratas salah sawios panaratas SMPS kersana Dr. Andes Raden Hidayat Suryalaga anjeunna netelakeun yen tata krama teh diwangun ku dua kecap anu benten nyaeta kecap tata sareng krama. Ari eta teh Bu Tias. Tata teh nyaeta aturan pami krama teh sopan santun gitu. Janten tata krama teh aturan sopan santun anu janten papagon urang dina milampah kahirupan gitu Bu Siti. Tah kitu Sobat Rancage janten saur Bu Tias ya tata krama teh nyaeta aturan sopan santun. Kanggo milampah kagiatan sapopoe. Salajengna ya Bu Tias. Abi teh masih penasaran keneh. Muhun. Naon tata krama teh ya? Nu salajengna, nah kumaha saur Bu Tias ya. Tata krama murang kalih zaman ayeuna. Oh. Sapertos nu kurang terangnya ayeuna mah tos aya campur budaya, campur tata krama ti nagara deungeun. Muhun. Laras pisan Bu Siti. Kumaha tah saur Bu Tias? Tah saleresna mah pami misalna patali sareng tata krama urang sareng tata krama budaya deungeun tangtos benten pisan. Tah ayeuna anu janten pasualan atanapi masalah kanggo urang sarerea pangintennya padikdiknya sanes mung saukur diraoskeun ku simkuring atanapi ku Bu Siti salaku guru tata krama tapi oge ku sadaya guru ais pangatik oge sanes mung saukur ais pangatik pangintennya malih mah ku jalmi-jalmi di saluareun dunia atikan oge karaos yen ayeuna tata krama murang kalih teh nyirorot. Nah, tina hal anu basajan we anu nembe kapidangkeun ku murang kali aya video tata krama ngalangkung nya. Tah eta teh kadang kawis murang kali henteu dilarapkeun dina kahirupan sadedinten. Tong boro dina kahirupan masyarakat bet patepung sareng guru oge kadang kawis murang kaling teh asal kieu we henteu naon namina teh mun hare-hare mun leres hare-hare gitu. Henteu ningali eta teh nu disanghareupan ku urang teh saha anu dipayunan ku urang teh saha nu ngobrol sareng urang teh saha henteu ningali
gitu. Kadang kawis nya kitu teh kapangaruhan ku budaya deungeun. Muhun. Kadang pami misalnya urang ningali dina budaya deungeun mah nyebat ka sepuh oge nami. Muhun. Misalnya ngaran bapana Mike. Nyebut teh Mike we kitunya. Mun di urang di Sunda ngaran bapana Asep. Asep. Kan Asep teu raosnya. Asep teu raos. Atas dicabuk. Calutak budak teh nya padik-dik muhun. Tah berarti tangtos anu namina tata krama teh raket pisan sareng basa. Raket pisan sareng basa. Upami hiji jalma nembongkeun basa anu hade tangtos si naon namina teh rengkakna oge nembongkeun paripola anu hade. Moal mungkin ayeuna pami budak nyebatkeun punten henteu bari rengkuh. Mohon. Punten kan maksudna teh asa henteu ilahar kitu nya di urang mah sapertos kitu. Atanapi misalna di nagara deungeun pami misalna patepang sareng guru cekap ku kieu we hungkul. Kan eta tos benten budaya. Meureun panginten di batur mah ku kieu oge cekap. Salersna di urang oge ku kitu oge cekap salers namah gitu nya. Tapi nya kitu teh kan urang teh pami misalna tepang sareng guru utamina mah urang teh ngalap berkahna tina ngambung pandangan guru teh ngalap berkahna saur-saur sepuh kapungkur mah kitu. Pangaruhna tina budaya deungeun mah nya tangtos tadi tina basa nya Bu Siti nya. Tina basa abdi sareng padik-dik kalersan ngawulang basa Sunda oge. Tong buroning dina tata kramana ngapa bener basa ana oge eta luar biasa hese. Susah pisan Bu Siti. PR ageung. Ari eta PR ageung tapi nu ngawulangna teh aralit gitu janten teu kakemot kadang kawis muhun janten peryogi pisan bantosan ti ibu bapak ais pangatik anu sanesna kitu nya ibu bapak sadayana kedah aya dukungannya kedah aya pangrojong ti sadayana bapak ibu ais pangatik anu sanes kitu nya kanggo ngayeukeun tata krama teh kenging nambelehkeun ka guru basa Sunda da ari perkara ngatik ngadidik tata krama ka murang kalima eta mah tanggung jawab sarerea. Tuh leres. Sarerea ais pangatiknya Bu Tias. Sadayana leres pisan. Salajengna ya Bu Tias. Kan eta teh tos terang lah nya budaya ti nagara deungeun teh iku ngiringan masihan pengaruh lah ka tata krama budaya urang kitu nya. Tah pami di SMP Yas pangajaran tata kramana sapertos kumaha. Kumargi pan tata krama teh di SMP Yas mah salah sahiji ciri khas gitu. Anu menonjol gitu ti SMP Yas. Tah kumaha eta Bu? Tah kalaresan simkuring ngaraos reueus bingah yen masih keneh aya sakola anu aya raga katineung gitunya kana tata krama. Margi di sakola anu sanes mah kadang kawis tata krama teh dilebetkeun kana pangajaran basa Sunda anu ngan 2 jam dina saminggu. Nah, eta kan tangtos abot pisan. Tapi alhamdulillah di SMP Yas ku alpukahna Bapak Pupuhu diayakeun pangajaran tata krama. Janten di wadahan gitu, di wadah aya wadahna gitu kanggo ngadidik murang kali khusus dina ngawangun karakter anu ngagaduhan tata krama anu hade gitu sapertos kitu. Upami misalnya ditaruskeun proses pangajaranna sapertos kumaha, upami dina pangajaran tata krama pangintennya abdi sareng Bu Siti MGMP tata krama. Nuhun kaleresan. Langkung seueur nembongkeun kana praktekna gitu. Pami ngintun WA ka guru sapertos kumaha. Aduh eta teh sapertos hal anu alit kitunya, tapi eta teh ageng pisan balukarna kana karakter barudak. Mohon. Kadang kawis ayeuna murang kali ayeuna pami ngechat oge ngan pe we hungkul. Kadang kawis cenah gua assalamualaikum acan kitunya mohon. Ieu teh saha nu ngechat teh kelas sabaraha kan urang kadang kawis teh apal tah. Di wadahan ku mata pelajaran tata krama ku pangajaran tata krama teh di wadahan eta teh. Memang sapertos tata krama nyarios ka guru piket eta oge aya dina pangajaran tata krama muhun. Tata krama naros ka guru, neda widi, teras tata krama jeung babaturan malah dina tata krama basa oge padik-dik alhamdulillah dibantos oge dina tata krama jantan urang teh pancen urang teh teu abot teuing kitu nya dina tata krama basa teh. Pamit kapungkur mah panginten tata krama basa teh sok katelahna teh ku istilah undak usuk basa Sunda. Tapi ku alpukahna Dr. Andes Raden Hidayat Suryalaga eta digentos
jantan tata krama basa nya istilah nama dibasajankeun lah gitu tata krama basa teh supados naon supados murang kali henteu pati lieur teuing tah eta nu urang dilarapkeun dina pangajaran tata krama di SMPS anu utamina mah basa pan cenah saur sepuh oge hade goreng ku basa sanes ku baso nya Bu Pertiwi ku basa hade goreng ku basa sobat rancage kayak harewos cenah mah harewos cenah mati donatur cenah mohon makan Ibu Pertiwi donatur di haturanan hatur nuhun atuh itu ada goreng ku basa jantan anu paling diutamikeun pisanna pangajaran tata krama dina di SMPS teh nya eta dina tata krama basa heula mohon tata krama basa utamina maka tata krama basa anu hade tangtosna mohon anu hade kitu panginten. Nah pami entos diwajibkeun ya tata krama teh atau salah sahiji mata pelajaran wajib di SMPS jantan di SMPS teh wajib nyarios bahasa Sunda teu? Wajib sadayana wajib nyarios nganggo bahasa Sunda sanes mung saukur murang kalihna anu tadi teh nya padikdiknya anu nyarios bahasa Sunda teh ulah guru bahasa Sunda we dianggap siga urang gunung cenahnya guru bahasa Sunda teh wah cenah juga urang gunung nyarita teh make bahasa Sunda padahal mah bahasa Sunda teh hiji barang anu kacida awisna zaman ayeuna mah sok tiasa dietangku ramu pangintennya murang kali anu tiasa nyarios nganggo bahasa Sunda kadang kawis murang kali Bu da kulantaran diwajibkeun teh Bu da abi mah sieun kasar sieun naon pami kamandang sim kuring mah nya padik-dik mudah-mudahan panuju mending keneh kasar daripada leungit bahasa Sunda teh ya Pak Bagus ya. Pami Pak Bagus di bahasa Sunda kan pasae itu nya teu Pak Ahmad papisan tuh Papa hapunten Pak aduh lah tata zaman awal bulan ya teh mun kayak gitu bilih eta ya kitu pokona mah janten nya kitu teh lah pami misalnya diwajibkeun kedah diwajibkeun kalebet diperdih pisan ais pangatik dina pangajaran di kelas ngaulang di kelas teh atuh bahasa panganteurna mah teu aya lepatna pami nganggo bahasa Sunda nganggo bahasa Sunda matematika panganteurna mah nganggo bahasa Sunda ge da teu sawios malih mah anu janten kareueus teh di SMPS mah ngawilujengkeun guru sumping ka kelas teh nganggo bahasa Sunda penasaran sakola ada SMPS terus misalnya tah kitu nya sobat rancage ngeunaan tata krama di SMPS tah butias saatos ieu urang iklan heula mangga aya iklan heula ieu nya kumari da butias saleres namanya abi teh ieu nya sobat rancage di SMPS teh ngawulang tata krama abi oge janten guru tata krama MGMP tata kramanya urang teh MGMP tapi nyarios bahasa Sunda mah da masih diajar butias abi oge sami salawasna kan diajar mah seumur hirup leres Bu janten sering pisan abi oge nya hostna oge sering pisan eta teh di naonnya namina teh ditegor kumari nya kitu teh nya bahasa Sunda mah da sesah tapi gampang tapi sesah kumaha nya gitu hiji kunci nama Bu Siti ulah sieun lepat gitu. Tos urang iklan heula sadayana mari kita bersama tuh kan jadi bahasa Indonesia da hese bahasa Sunda teh nya pamirsa hayu urang tinggal heula iklan. Oh. Ini mah ieu mah da hostna ge host the best nya magang keneh janten lieur keneh nya. Hayu urang sakseni iklan. Sampurasun sobat rancage, berujung wayah kieu sadayana tepang di sareng abdi Kaila. Dinten ayeuna abdi bade nyarengan sobat rancage sadaya pikeun medar ngeunaan lomba FTBI dinten Kamis 7 September 2023. Ieu lomba teh diiluan ku patandang siswa-siswi SMP Sakota Bandung. Salah sawios patandangna nyaeta siswa-siswi SMP Yas. Lajeng wae ka reporter anu parantos aya sareng salah sawios patandang ti lomba FTBI ti SMP Yas. Hatur nuhun Kaneng Kaila. Tah ayeuna
Abdi atau sareng salah sahiji pinunjul FTBI. Sampurasun sobat Rancage, tepangkeun wasta pun Arnelita Nurul Azkia di kelas 8E. Arnel, abdi bade tumaros. Naon wae pasanggiri anu aya di FTBI? Kirang langkung mah di lomba FTBI teh aya maca sajak putra putri, aya ngadongeng putra putri, aya nulis sareng maca aksara Sunda putra putri, borangan putra putri, terus aya oge pupu putra sareng putri. Di mana pasanggiri FTBI diayakeun? Pasanggiri FTBI teh diayakeunna di SMPN 7 Bandung. Iraha pasanggiri FTBI dilaksanakeun? Pasanggiri FTBI dilaksanakeun teh kaping 7 bulan September tahun 2023. Kunaon Arnel ngiringan kagiatan FTBI? Kalau resan oge abdi teh resep karena maca sajak. Terus oge abdi teh hoyong tiasa ngamumule basa Sunda ngaliwati pasanggiri FTBI nu diayakeunna teh unggal tahun. Saha wae pinunjul dina kagiatan FTBI teh? Alhamdulillah aya 3 pinunjul tina 3 mata lomba. Anu kahiji teh aya Teh Valita Sukma Lestari kelas 8F juara hiji ngadongeng putri. Terus aya oge Abi Arnelita Nurul Azkia di kelas 8E. Abi teh juara maca sajak putri juara katilu alhamdulillah. Sareng hiji deui Setiawan di kelas 8E anu juara hiji harapan putra ngadongeng. Kumaha kesan-kesan dina kagiatan FTBI teh? Aya bungah ku sabab abdi tiasa janten pinunjul, terus oge abdi teh bungah ku sabab abdi tiasa nyeungitkeun nami sakola. Tapi sedih teh aya sababaraha abdi teh tiasa janten pinunjul ka hiji. Hatur nuhun Arnelita. Tah kitu sobat Rancage anu tiasa didugikeun tong hilap antosan konten salajeng nanya. Uih deui ka podcast naon ieu teh? Podcast SMP Yas. Ayeuna urang lajengkeun deui, tapi sata acan dilajengkeun, mangga Bu Tias ieu teh aya sakedik leueuteun. Ari Padikdik atuh karunya tutupna we nya Padikdik. Padikdik. Aya Ngiring raosna we Padikdik ngiring raosna. aya cenah itu aya Padikdik aya. Ditampi musiknya Bu Tias tiasa. Hatur nuhun Pak Bibi raos pisan. Teh manis sih teh. Beli teh percanten maka dia tinggal. Tos Bu Tias? Atas. Ayeuna urang lajengkeun deui ye. Kumaha Bu Tias carana supados urang teh tiasa janten jalmi anu ngagaduhan tata krama? Anu kahiji ulah bosen diajar. Naha lantaran tadi teh ari diajar masa umur hirup. Ngagaduhan tata krama anu hade sanes hartosna urang teh kudu salawasna bener da sanes malaikat, salah wae da lain syaiton panggitanya urang teh gitu. Tapi aya paripaos anu nyebatkeun kieu. Urang teh tiasa nyiar luang tipa pada urang atanapi tina daluang cenah kitu. Naon eta teh Bu Tias? Daluang teh daun anu kapungkur masuk di jantenkeun pakakas kanggo nyerat ku sepuh urang zaman kapungkur. Upami misalna urang resep maca, tah eta teh janten filosofina teh daluang teh maca. Tiasa janten urang diajar ngeunaan kahirupan, diajar ngeunaan tata krama teh tina maca. Anu kaduana tipa pada urang. Nah, tipa pada urang. Upami urang gaduh rerencangan anu ngalakukeun hiji kasalahan, tah eta teh tiasa dijantenkeun pieunteugeun kanggo urang. Nyiar luang tipa pada urang. Nyiar luang tina daluang. Janten diajar teh tiasa ti mana wae, tiasa ti saha wae sapertos kitu. Upami misalna hoyong ngagaduhan tata krama anu hade, urang kudu sadar deui. Sadar datang tos anu namina manusa anu ngabentenkeun manusa sareng sato apal mana nu bener mana nu salah gitu. Da bentena kan pamisaur paribasa teh mah manuk hiber ku jangjangna, manusa hirup ku akalna. Manuk moal bisa hirup lamun teu boga jangjang, manusa ge moal bisa hirup lamun
teboga Teboga akal. akal. Bisa wae hirup eta ge teboga akal nganyak gitu teh pangintennya pamirsa tiasa suraseri sorangan gitu nya tah. Bahaya Nuhun, we nya. bahaya janten upami hoyong janten jalmi anu ngagaduhan tata krama urang kedah kersa melek kana atanapi kedah tiasa maca atanapi ngaji kana kaayaan. Dina hiji kaayaan tadi teh urang moal tiasa lepas tinu namina tata krama Bu Siti. Pami misalna urang aya dina hiji kaayaan teras urang teh apal yang di dinya teh aya tata tertib atanapi tata krama, aya tata kramana. Tapi ku urang teh dirempak eta teh ta eta tos nyalahan gitu. Janten anu utamina urang kedah apal heula kana tata krama anu aya dina disabudeureun urang. Eta anu paling penting lantaran kadang kawis benten tempat benten tata krama, benten peraturanana sapertos kitu. Tong boroning kitu di jamban sareng di lebet kelas benten tata kramana. Tapi kan tetep aya tata krama teh tapi benten ta eta anu kedah ku urang dicangking nya Dik leres pisan di kelas aya guru sareng teu aya guru tangtos benten nya Dik tata kramana benten. Pami misalna teu aya guru, pamisor barudak aya nama jam kos cenanya. Tapi kan tangtos di kelas aya ngajeblag tata tertib siswa. Cenah. Di dinya teh aya papagona. Aya tata krama ta eta patalina tata krama sareng tata tertib pangintennya. Tata krama tata tertib salaresna sami-sami wae. Gitu panginten Bu Siti. Jangan pernah lelah belajar, ulah dugi ka rentas harapan, ulah dugi ka pegat sumangetna kanggo diajar lantaran hirup mah diajar salawasna diajar gitu. Tah gitu sobat Rancage pami urang hoyong janten jalmi nu ngagaduhan tata krama anu kahiji kedah diajar nanaon oge kedah diajar. Nu kaduana kedah sadar nya sadar tata krama disabudeureun urang, sadar ka diri sorangan meureun nya Bu Tias nya. Leres. Kitu. Ayeuna aya deui pertanyaanna Bu Tias. Kumaha? Pamungkas ya Bu Tias nya. Harapan Bu Tias kanggo murangkalih anu masih keneh diajar di SMPs terus kanggo alumni atanapi lulusan SMPs ngeunaan tata krama kumaha? Saleresna mah upami harapan mah nyampak atanapi kaunggel dina visi misi SMPs Bu Siti. Yen anu janten dasar urang teh nyaeta budaya Sunda kitu nya mengakar kepada budaya Sunda kitu ya dina visi misi eta sapertos kitu. Tah anu nembe di Pedar Musim Kuring perkawis tata krama teh raket patalina sareng budaya. Janten hiji jalma disebut ngagaduhan tata krama saupama eta jalma teh wano heula kana budayana gitu. Di SMPs siswa-siswina tong boroning siswa-siswina sadaya warga sakolana teh ngagaduhan kewajiban kanggo sadar sareng sadrah nampi yen anjeunna teh urang Sunda anu kudu nyaah kana budaya Sunda. Sakumaha anu diamanatkeun ku salah sahiji panarata Yayasan Atikan Sunda kersana Bapak Raden Edang Suwanda anu netelakeun yen siswa-siswi SMPs teh kedah ngagaduhan kalemesan budi ngalangkungan seni tradisi. Panginten eta anu janten icon atanapi anu punjul di SMPs seni tradisina dipayunkeun pisan gitu. Gitu panginten maksudnya. Gitu panginten harapan Bu Tias, harapan urang sadaya ngeunaan tata krama. Salaresna mah panginten sanes kanggo murangkalih lulusan alumni SMPs wae nya. Umumna mah kanggo sadayana orang Sunda gitunya. Mugia tata krama ieu teh tiasa neras dilestarikeun. Janten urang sadayana teh ngagaduhan tata krama. Da tata krama mah dianggo nya Bu Tias nya. Di mana we ge kaanggo tata krama mah janten kedah naon nya tong bosen diajar tata krama. Sareng sakedik Bu Siti nembe teh ta ieu naon namina teh pembelajaran oge kanggo urang sadayana saleresna dina ngagunakeun kecap lestari pangintennya tah Kusim Kuring teh rada di lelempang meungpeung aya kasempetan ayeuna Kusim Kuring di lelempang supados
kecap lestari teh pamitiasa malah dina basa Sunda mah disingkahan. Nah lantaran dina basa Sunda lestari teh aya adakna sareng kecap lestari. Ari lestari dina basa Sunda teh hartosna musnah. Alah sia. Gitu. Jantan pamitiasa mah gentos we ku mumule. Oh, ngamumule gitu. Hayu urang ngamumule tata krama Sunda. Nah, itunya gitu. Butias ya. Leres pisan. Namanya. Salajengna sate acan ditutup panginten podcastna bade aya salam-salam. Anu kahiji naon tah? Anu mana ieu teh? Kapur bagus. Saya eta mah mumun. Iya teh titip salamna ti Instagramna teh kapur bagus cenah. Naon atuh ieu teh kapur bagus mah paranti nyeratnya. Titip salam kanggo aduh tim BTS na Mana atuh tim BTS? Sobat Rancage nya janten ieu teh podcast teh aya nu namina tim BTS. Naon BTS teh nya abi teu ngartos. Aya Bapak Wibisana Purnama. Wibisana Purnama. Aya Bapak Bagus. Aya Ibu naon Butias mah henteu. Aya Ibu Kinan. Tangtos wae aya naonnya namina teh sesepuh urang Ibu Pertiwi. Sareng anu dipika hormat panangkas kegiatan orang salami ieu. Bapak Pupuhu, Bapak Aman. Yeay. Kita mah da urang mah nya artis nanya. Mohon urang mah artis. Abdi sebatkeun heula. Artis papan tulis. Artisna ya Siti Kurnia nya. Siti Nurhaliza. Sareng Butias, sareng Padikdik. Salajengna ya kene teu bapak-bapak BTS. Kakonci, aduh sobat Rancage sakedap. Nu salajengna aduh menihara rese ieu teh nya hem Kang Rondanglang. Aduh. Pokoknya mah eta we nya, Bapak eta we nya. Salam dari Ibnu Ahya, sehat selalu. Hatur nuhun saha Ibu. Kasar pokoknya mah panginten ka Bapak Ibu Ais Pangatik SMP Yas. Hatur nuhun. Aya salam di Ibnu Ahya, mugia sehat. Amin. Salajengna anu mana ieu teh? Anu ti Edo Rohayat. Edo Rohayat teh sahanya? Aduh, ieu ti Bapak Edo Rohayat. Kumaha cenah? Sumanget cenah kanggo tim YouTube. Janten seueur tongtonan bermutu. Bercoet enggak? Kita bercoet. Oh, bercoet, bermutu, bercoet nya sok. Mutu moal tiasa dianggo pamit aya coetnya, Bu. Aya keneh sobat Rancage sakedap. Ti saha deui? Penasaran abi oge. Teu aya kitu nu titip salam kanggo abi kitu. Aya deui ti Bapak ieu sahanya? Ieu teh ti Bapak Wibi Ramadan. Sahanya Bapak Wibi Ramadan teh. Sumangat kanggo murangkalih Eskul Broadcast. Mengira ta aya nama SMPS teh gaduh Ekskul Broadcast. Salajengna ti aduh ieu mah BTS Ibu Kinanti. Ngintun salam kanggo Eskul Tari. Lok sakebon cenah. Aya keneh Seueur pisan pisan sobat Rancage anu ngintun salam-salam. Laras pisan. Tapi teu aya nu ngintun salam ka urang mah nya teu aya, Padikdik. bias. Nu mana ieu teh? Anu aduh zaman aya namanya nami teh nih saresah. Epa Pak R titip salam kanggo Bapak Wibi cenah. Katinggal namanya sobat Rancage Bapak Wibi teh seueur pisan fansna. Kema urang kulem we ka dieu nya Pak Wibi teh. Janten ieu nya Mohon narasumber. Sing enggal damang Pak Wibi cenah, sing janten jalmi anu bager tur bener. Jangan salam ieu teh Pak Wibi teh bener siga namanya. Jam teu cager.
Siga nama mu. Salajengna ya Bu Tias aya ti Rapika Nop cenah. Alumni pangintennya. Salam kanggo sadaya Bapak Ibu Ais Pangatik SMP Yas. Hatur nuhun. Sing sarehat sadayana. Amin. Teras aya deui ti Ganiar F25. Salah iya Pak Wibi deui we Bu Tias. Salam cenah kanggo Bapak Wibi sareng Teh Kinan. Wey. Jangan lupa nonton konser. Nonton podcast heula, ke nonton konsernya. Salajengna aya ti Sakina. Sakinana teh meniku angka hiji jeung Sakinana opat. mah wadah warohmah teh. Mohon cika namanya. Ujug-ujug gue kieu salamna teh cenah. Guru bahasa Indonesia Pangramena. Siga nama Ai urang guru naon Bu Tias? urang mah da multitasking atuh da. Urang mah terame meureunnya. Teu rame urang mah Nih, mohon. aing mah nya. Nu terakhirnya nu pamungkas. Tuh kan ieu teh nya Wotia cenah. Kangen diajar ku Bapak. Alas ya. Ieu Bapak nu mana? Bawa Pak Wibi deui ieu mah jeung Pak Bagus da. Tosnya mungsak itu salam-salam ti sobat Rancage sadayana. Hebat. Kayak panginten aya deui salam-salam nu sanesna nya. Sakitu wae panginten. Sakitu wae podcast anu katilu. Hatur nuhun Ibu Tias. Hatur nuhun Bu Siti. Hatur nuhun Pak Dik-dik. Hatur nuhun tim BTS. Yeay. Hatur nuhun oge kanggo abdi anu uih olahraga. Janten host dadakan. Oh mohon tuh kan ya. Da kitu abi masuk hilap wae. Wayahna we nya nembe diajar. Wangsul olahraga ta ayeuna tong hilap sobat Rancage. Follow heula akun media sosial SMP Yas aya di handap ieu. Di dieu nya tong hilap di follow cenah. Teras ayeuna tong hilap deui. Oh ka dieu. Sobat Rancage mung sakitu anu tiasa dipihatur, hatur nuhun parantos nonton. Hatur nuhun Ibu Pertiwi, Bapak Ahmad, sareng tim BTS, Pak Wibi, Pak Bagus, Bu Kinan, hatur nuhun Bu Tias, Pak Dik-dik, hatur nuhun sadayana, tong hilap, antosan podcast salajengna. Hatur nuhun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lucu malati nu aya di taman-taman sari ku lucu malati nu aya di taman-taman sari hiur sengit nu manis nu gelis putri mantili hiur sengit